semuanya si Maki minta kalapate ya ada berang keneh ah. Ini kan. Sehat. Alhamdulillah. Nah, kenaon? Kali. Kenaon karek balik gawe Ki? Kali beres sholat gitu. Beres sholat. Tadi sorangan ka dieu terus sasahan menilila dibukakeun. Yang iya Ki yang kalapa. Ayaan kalapa nu penek. Apa mah loba ngan udah naik. Kenapa kelapa teh? Oh loba. Sahanya nu naik nanya. Diajul bisa teu? Hese ajul oge soalnya jangkung gitu soalnya si kalapana teh udah royong gitu tapi digawir gitu digalawir bisi por labuh ulah hari jangkung teh mah power iya Ki beri urang teh dek curhat teh curhat di ditu teh aya tukang daster datang nawaran ke pamajikan. Nah, orang dadek nawar teh dibere setik-tik acan man kamari orang pas ngalewat manggi. Aya ibu-ibu rada geulis saeutik ditawar ibu rada geulis saeutik teh. Teuing pada janda, teuing pada kumaha mah eta teh. Nah, da mikeun eta teh. Eta mah beda eta mah pasti karena janda eta mah janda herang pasti ge eta mah. Atawa japir janda pirang. Bisa eta janda teh ngagorela api. Eta teh langsung dibere nah ari urang kamari buka. Pamajikan nawar setik acan tadi ageuh jadi bare pisan eta tukang daster kelamun panggil mah urang mah diurus nah kelajak tukang daster nu mana ieu teh soalna di DG aya tukang daster sengaranna teh si Emu tukang daster teh di teh ya aya kitu aya teuing ari ngaranna mah ngan pokona mah hitam manis hideung santen dalamun ditinggal-tinggal setik mah emang rada ngagorelap ieu nama mungkin mah rada kasep-kasep gitu. Oh heeh aya. Umur berarti nu gitu mah jadi teh bener pas ngeunaheun si eta mah. Ngagorelap. Heeh, ngagorelap jangkung badag. Nyari ieu mah heueuh lah saeutik kitu rada pokona mah make topi pokona mah. Oh heeh si Mut eta mah pasti lagi ja. Orang dieu si ojak si Mut teh. Oh. Pan mah ciri khas teh tapi nanti dikatukangkeun atau dikahareupeun. Ya, tah kitu pokona mah sok keren we kitu pokona mah. Anu mau kayak motor beat lain. Beat hideung pokona mah. Baju hideung, celana hideung, topi hideung. Kulit kira. Oh no. Nah, kulit hideung, bobogaan hideung teh. Eta mah teuing jiga nama belang jiga nama. Ya, eta mah. Oh. Ya tuh, aduh, caya-cayan ngerokok lah tuh. Yos. Ari eta naon ada yang belut. Mana? Eta Iya. Aduh, ya bahaya euy mah pulang modal, aduh. Jika sana si Mut tadi juga nama lapar. Oh no. Jelema teh eta nyi anu teu mere pisan diskon ka pamajikan aing kuat ka pageuh. Gimana bahasa kalian apa? Oh iya, karet mah. Aja Mun. Ya, ha. Siap. Baik lah. iya. Kenal. Yuk. Siap. Alhamdulillah. Di mana, Mut? Beli kulir dia. Oh, biasa, gitu. Oh. Kumaha aya? Alhamdulillah. Ya, lumayan kayaknya. Oh gini orang dia eta teh. Walad si Maki. Karek apal orang mun apal nih wae. Cegat ada di jalan teh wae. Cih, kasih paham di dia. Gimana? Bang, nah gini emang teh orang dia, emang teh nu kamerin abisan ka bojunya ka bumi ya? Mohon.
tapi ada orang dia semuanya Orang terang. hutan orang dia gini. Udah terkenal itu mah. Kepajang eta teh ka ditu mang. Pajang. Oh. Aduh Pak. Tapi terakhir nawis di sanes gitu. Ya, alhamdulillah nawis lagi paling teu ieu teh lah teu terendah-rendah teh. Oh gitu. Ini nawis ari ka aing tibir. Kabatur nawis dibere panawisan abong kanu gareulis ari ka aing. Goblok. Nih, asa nyelengit nyeri beuteung euy. Nih, beneran aing boga senjata makan hitut aing bau. Aing serang ku ieu nya ku naga beracun laut kidul. Nyali si jelema ieu geuning ngadadak nyeri beuteung teh. Ya tuh, cai heula atuh. Enggak banget sok. Ya gasna hiji, duaan nya mah sweet. Baik. Lah gampil lah. Enggak beres sweet teh, hiji keduaan. Kita gini tenyangki orang dia gini. Heeh. Kita main ninggal. Da ieu kapi wargi. Apa keluar? Mun kapi wargi dah. Semacam orang dia nya gini nya. Namanya nama tinggal. Tara ninggal ari emang teh sok angeana teh hideung-hideung. Mentak abi langki katinggalna gitu. Penting emang teh kira dinu temok hideung pas kalewat jeung bapasan jeung abi. Nya kasih lah pasukan abi teh temok. Teh terang abi gitu. Ah, masuk aya ya wae. Terus aing naruh dendam ka si emang ini kesal. Ku aing serang ayeuna kitu mumpung aing keur nyeri beuteung. Ieu geus teu kuat aing. Sia ku aing serang ayeuna keneh. Sarua mules. Ayeuna we kitu kalorkeun jurus we. Rasa sia ta anjing. Tut aing sakitu ampuhna sekeutna. Kurang terakhir saya diberi jurus terakhir. Berasa sia teh pira nih urang nawar tinu 30.000 nawar 28.500 500 perak teh dibere pisan nawar sakitu ari ka janda herang. Bok sia.